Hapunten ngawadol waktosna tepangkeun nami abi Nopi sareng ieu rencangan abi Dea bade ngajantenkeun ibu narasumber kangge tugas basa Sunda. Hapunten sataasana hoyong terang nami ibu saha? Waalaikumsalam Neng, nami Ibu Hani Rohayati. Ibu memang di dieu muka usaha alit nyaeta Isalan Surabi. Mangga Ibu aya nu biasa dibantos Ibu. Ibu pernah hari Isalan Surabi teh untung sabaraha? Upami perkawis untung mah Neng tina modal teh tina upami modal 300.000 eta teh 5 kilo teh nyaeta janten artos 450. Ya Ibu biasalah upami di pasien rame mah nyimpen 200 atau nanti 150. Ibu Isalan Surabi naon? Surabi oncom, surabi polos, terus surabi telur ceplok, sareng surabi telur dadar. Kami Isalan teh tabu sabaraha? Ibu mah misalan ti tabuh 5, duwi ka tabuh 8 lah, upami kasiangan mah gitu. Ibu nah milih usaha Isalan Surabi gitu tingkatan Isalan anu sanes. Nah, kumargi kitunya Isalan nyanak Ibu usaha Isalan Surabi teh supados gitu da Ibu bade usaha naonnya, usaha nu sanes mah Neng agung modal. Teras panginten gaduh murang kali Ibu moal kagero kitu tah. Ya di nu Isalan Surabi lah Ibu mengembangkan bakat makanan khas Jawa Barat teh ya. Itu kan Ibu mah panan Isalan Surabina sambalna ge sambal oncom, sambal tomat, saos, sambal kacang. Kan upami Surabi anu modern mah kan rupi-rupi Neng nya. Aya anu strawberry, anu nganggokeun ca strawberry teras keju rupi-rupi. Eta mah pan Surabi modern lah disebatna sanes khas Jawa Barat disebatna nu kitu mah. Itu terus ke ala-ala baratan lah gitu terus tebih ti ieu gitu. Ibu mah Isalanana Surabi khas Jawa Barat ya. Oh, mohon atuh Ibu kami ketemu hatur nuhun Ibu sataacana atas ngabantos janten narasumber ngawadol waktosna. Ya sami-sami Neng, mangga bilih aya deui.